nu dipeureunmat sareng sadaya rerencangan siswa kelas 11 IPS 2 Pendidikan Cinta Agung Tipayun mangga urang senggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel ieu tempat. Dina ieu waktos abdi bade nyadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangka dijauhkeun tina sagala penyakit. Urang kedah ngalaksanakeun hirup sadudurna ku cara anu sehat. Sihan awak, sihan kuku, nyikat kaos anu rutin. Contoh sanesna miceritah kana tempatna nyeduh ka dimana wae, batur atawa bersin kudu nutupan bahang. Supami sadinten urang ngajaga kebersihan awak urang bakal bersih atawa suci dina sagala kokoton. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang. Urang kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Ririn sadaya cetak sakitu rujuk pikahatur ampun aya basa nu teu ngaranna was billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.